panggung kudu di sound system kudu di tenak kudu di parasmanan kudu di kabeh oge kudu dibayar. Maka lamun simkuring ayeuna ceramah simkuring oge kudu dibayar Bandungan. Masya Allah ya suka mana wae geura aduh ampun teh gua sing konsentrasi kade sing fokus gunakan kesempatan yang masih diberi, semoga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum harapal tadinya muda sebelum sehat, sebelum kaya, sebelum lapang, sebelum hidup, sebelum mati. Mau dek keprok kabeh atuh aing mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawaler salam mudah-mudahan sing beunghar. Anu teu ngawaler salam mudah-mudahan salakina sing kawin deui. Simkuring pada naros ya bu bias upami carogena nikah deui sekali deui atuh salam nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ijadi rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibnu abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. La ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iktanim khamsan qabla khamsin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram anu kusim kuring diberi hormat pangersa pejabat PLN Pak Cucu Kurniawan, pamika bungkur mah jabatanna sebagai asisten manajer di PLN Jawa Barat. Alhamdulillah janten wasilah simkuring tiasa silaturahim ka desa naon ieu teh eta apa nama
Oke papayung ieu lembur anu kusim kuring dipih hormat Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun aya, Bapak Ketua RW, Ketua RT, kemudian saran perangkat desa anu sanesna anu sami kusim kuring diberi hormat anu teu tiasa nyebatan hiji-hiji, mudah-mudahan aranjeunna sadayana sing dipasihan kakiatan dina ngajalankeun tugas-tugas kenegaraan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teu hilap kareng-rengan jalma-jalma anu marulia katingali di dieu kusim kuring ngariung para ahli ilmu unggul ngajajar para ulama ngabaris para kiai sadayana sami wabil khusus ketua MUI desa anu parantos hadir di haflah mubarakah. Mudah-mudahan aranjeunna sadayana ditambih-tambih kamuliaan ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Uge spesial anu kusim kuring diberi hormat pangarsa anggota legislatif di Kabupaten Ciamis nembe sim kuring dipasihan kopi nan aneh kopi nate ongko beureum tapi semua hejo. Pangarsa Bapak Ohan, Pak Haji Ohan anu kusim kuring diberi hormat, mudah-mudahan di periode yang akan datang sobamina kaanggo ku masyarakat mudah-mudahan sing janten deui, amin. Lamun kaanggo gitu, oke. Halo. Kemudian terakhir ibu-ibu, bapak-bapak sadayana para hadirin anu sami-sami hadir. Hormateun sim kuring. Masya Allah katingali ya ibu-ibu meni kompaknya, Bu. Ibu nuju bunga atau nuju susah ayeuna. Alhamdulillah ibu-ibu masuk karompak dina segala urusan. Nusok ngaji mingguan nu kompak teh ibu nusok ngaji bulanan sing tarik meh kadengian ku lalaki anu sok iluan arisan anu sok nyokot duit pawebeja anu sok ngajuk ka warung paradi kenyawan ku salaki. Ibu-ibu di bae Bu, sadaya puji kagungan Allah, rahmat sinaran salam mugia salamina dikocok gelontorkeun kana baris nyafaatan ka urang sadayana uktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina para sahabat tabi'in tabi'at tur dugikeun ka urang ayeuna salaku umatna, mudah-mudahan urang sadayana ngingkeun syafaatul uzma, amin ya rabbal. Atur nuhun Kang, kusim kuring didoakeun mudah-mudahan sing enggal nikahnya Kang. Jadi dua. Hadirin ibu bapak sadayana, satu acan kana materi sim kuring bade naros heula wabil khusus ka ibu sinareng ka bapak. Ya kira-kira ngaosna bade panjang atau napi bade pondok. Ari keur sim kuring mah anu ngaosna bade panjang insyaallah semangat, bade pondok oge komo langkung semangat. Ibu-ibu resep nu panjang, resep nu pondok. Kade ulah kamana wae pikiran anak duh. Eta mah 17 tahun kagigirnya. Kan saupamina sim kuring ngaos bade panjang atau napi bade pondok dua nana oge ngandung konsekuensi. Lamun ngaos panjang berarti ibu jeung bapak kudu siap ngupingkeun anak sia. Lamun ngaos pondok oge ibu bapak kudu siap ngaregepkeun anak sia. Tah ngan sim kuring mah bebas urusan ngaji mah rek panjang rek pondok, rek panjang rek pon eta kumaha simku tergantung kana itu gerakan duit cenah bajarkeun tergantung
karena durasi ibu dia macam-macam naon gus ngomongkan duit berapa cucu tuh arera bisa kadengen ku panitia abong-abong panggung na megah tenda na oge megah alhamdulillah da sim kuring yakin ieu tenda jeung panggung sound system anu ngabledug ieu duh sound system lagi enakeun nya ieu teh kabeh teh kudu diba so geura urang hitung ayeuna panggung kudu di sound system kudu di tenda kudu di parasmanan kudu di kabeh oge kudu dibayar maka lamun sim kuring ayeuna ceramah sim kuring oge kudu bayar Bandungan Masya Allah ya sok kamana wae geura aduh ampun teh go sing konsentrasi kade sing fokus hadirin ibu bapak sadayana satu acan karena materi urang moskeun heula sholawat ieu sim kuring ngarang Sundana kenge ngarangna oge sabulan lilana insyaallah mudah-mudahan tiasa manfaat kanggo urang sadayana amin dumasar kana pidauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hadis disaurkeun ditulis dina kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi kade pilih pagentosnya aya Imam Nawawi aya Syekh Nawawi Ari Syekh Nawawi mah Syekh Nawawi Al-Bantani eta mah ulama besar asal Banten Indonesia anu mendunia seueur karya-karyana ngan diantawis karya anu paling fenomenal adalah karya anu sok diaji di pasantren khususna keur santri tingkat ibtida nyaeta kitab Kasifatus Saja karya Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami eta mah Syekh Nawawi Al-Bantani ieu mah nu dimaksud Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin ulama besar ahli hadis asal Damaskus negara Suriah ibu terang Suriah waingan atuh mending harulem saur Kangjeng Nabi man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asram sahajalma anu maca shalawat ka kami sakali we maka Allah bakal ngalungsurkeun 10 rahmat ari rahmat teh kanyaah wios lamun sakali maca shalawat ku Allah dibere 10 kanyaah alhamdulillah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sareng sadayana ya Rasul salam Habib salam alaika salawatullah alaika bang kurang Sundaan nyambutnya hei Nabi salam kasalira hei Rasul salam kasalira hei kakasih salam kasalira rahmat Allah moga kasalira laika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sanaon
kantos tepang sareng sarira nu janten junjunan abdi sono hoyong nepangan kasadira ti kaca ketan Salawatullah alaika di Madinah kuburan sadira anu janten tujuan sadaya siang wengi teu aya lirena mararaca sholawat kasarira ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin ibu bapak sadayana, sebadas obrolan urang untuk ngalir ngidul kaditu kadieu, maka insya Allah kusim kuring baris di judulan judulna moal nyandak ti bumi tapi urang ngalir ka tukang memperkokoh suri tauladan Rasulullah di era milenial. Bu, saupamina ku urang dirasa-rasa bu, dina menit anu paciwit-ciwit jam anu pantai-antai oge poe anu patele-tele disusul ku minggu anu patunggu-tunggu di papak ku bulan anu pinuh ku pangharapan sumping tahun anu pauntun-untun nu tadi rikat indit nu ti heula cepat mangkat nu can datang masih subuh nu hadir manu ayeuna nah leungit sekon datang detik leungit detik datang deui menit leungit menit datang jam terus gitu bahkan leungit jam datang deui poe leungit poe datang deui minggu leungit minggu diganti ku bulan leungit bulan datang tahun leungit tahun datang lustrum leungit lustrum datang windu leungit windu datang abad leungit abad datang milenium atau nabi milenial ieu teh ngaharuleung ari salustrum sabaraha tahun bu atuh paingan teu apa salustrum teh 5 tahun ari sawindu teh 8 sadasa warsa sabaraha tahun 10 tahun ari saabad 100 samilenium 1000 tahun nu tadi tingkat indit nu ti heula cepat mangkat nu can datang masih subuh nu hadir mah nu ayeuna di dieu kieu ayeuna urang sadayana sing malatas heula ieu nya urang samikeun heula persepsi sadayana sing malatas bahwa urang sadayana teh bisa di dieu kieu ayeuna ieu teh hasil tapak damel Allah di dieu di mana wae urang cicing pasti nyebutna keur di dieu laras keur naon wae anu dipigawe ku urang eta pasti nyebutna keur kieu sok tingali ibu-ibu tuh aya nu keur baranggayeun wae aya nu keur namunyar aya nu keur nyarane eta oge keur ki lamun ditaros ku sim kuring bu keur naon dijawab ku ibu keur tah gitu aya deui nu keur ngarokok tuh eta oge keur ki kieu kan biasa kengeng di paruman kan dari rokok mah tafsil nya ketika berbicara masalah rokok hukumna tafsil
makana seueur ayat tilu sakurang-kurangna ormas Islam nu aya di Indonesia ngahukuman kana rokok. Hiji aya fatwa ti Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama kumaha hukumna ngarokok teh lamun ayeuna keur ibu anu menyusui, kemudian keur budak di bawah umur, ibu anu keur hamil ngarokok di fasilitas publik, ngarokok dina beus umpamana, eta hukumna haram. Di luar eta hukumna makruh. Eta numutkeun pendapat Majelis Ulama Indonesia Pusat. Aya deui nu berpendapat di Ormas Muhammadiyah. Ari Ormas Muhammadiyah mah berpendapat ngarokok teh haram mutlak. Rek ibu anu hamil atanapi henteu kita jawab ku ibu, rek nu hamil atanapi rek nu gering atanapi anu rek budak leutik atawa budak rek dina fasilitas umum atanapi fasilitas pribadi, sadayana eta mah haram mutlak. Eta numutkeun Muhammadiyah. Nomor katilu aya deui fatwa ti Nahdlatul Ulama. Ari fatwa ti Nahdlatul Ulama mah hukumna bisa jadi tilu. Hiji bisa jadi haram. Kumaha lamun jadi haram hukumna bisa jadi haram teh saupamina bapa ayeuna ngarokok tos ngarokok teh jegeh tuluy bat cintari jegeh tuluy bat geus batuk tu teh leuwih ka rumah geus ka rumah sakit tuluy mod talamun kanyataanna model kitu eta berarti hukumna haram numutkeun Nahdlatul Ulama. Nomor kedua bisa jadi hukumna makruh. Kumaha bisa jadi hukumna makruh saupamina begitu sud ngarokok si bapak teh geus ngarokok tapi ngan ukur jegeh we hungkul batuk tapi teu ka rumah teu matak gering komomot. Lamun ngan ukur batuk hungkul begitu ngarokok maka saur Nahdlatul Ulama ieu hukumna makruh. Nomor katilu hukum saur Nahdlatul Ulama teh tentang masalah rokok bisa deui jadi jaiz alias meunang. Kumaha lamun begitu ngarokok teh teu aya pengaruh naon-naon keur kana kesehatan. Ngarokok teh sehat we si eta mah. Eta mah hukumna jaiz. Kartos manawi cing simkuring rek naros ka ibu-ibu moal ka bapak-bapaknya. Ari ibu resep teu lamun ningali salaki ngarokok cik di masjid jawab sing kompak resep teu lamun ningali salaki ngarokok Allah siapa Bu ibu kungsi nyare ka salaki ulah ngarokok paling jeung salaki ibu teh ti iraha ku sia teh cenah onah jadi ustadah nu ngarokok paeh nu teu ngarokok oge kade ibu ulah nepikeun ka pasea ku gara-gara masalah ulah pasea matak mun salaki hayangeun ngarokok keun bae sina ngararok samodar eta gitu Allah karim di dieu kieu ayeuna iraha bae waktuna nu tadi rikat itu nu ti heula cepat makat nu can datang masih subuh nu hadir mah nu ayeuna. Maka urang teh bohong saupamina aya warung sekarang boleh ngutang besok gratis, sekarang beli besok gratis. Begitu isukna datang deui aya dibaca deui eta tulisanana sekarang ya besok besok gratis na oge si ibu teh datang deui isukna ke warung eta dibaca deui tulisan eta teh begitu dibaca sekarang bayar besok besok eta balik deui bae. Jadi sebenarnya mah hakikat nu aya mah nu
ayeuna di dieu kieu ayeuna urang saruakeun heula persepsi sadayana urang sing malatas urang langsung ka Allah bahwa urang bisa di dieu kieu ayeuna teh ieu teh aya anu turut campur saha lain ku makhluk lain ku lata lain ku huza lain ku hubal lain ku manat tapi Allah subhanahu wa ta'ala anu langsung intervensi di dieu kieu ayeuna lompat dari ayeuna ka urang para pemuda para pemudi zaman milenialnya Masya Allah saupamina kusim kuring dititenan di zaman ayeuna pokokna mah geus rupek ya alam dunia teh parantos rupek Masya Allah sok tinggal ayeuna rek di media sosial atau nabi rek dina kahirupan nyata mata kadang-kadang sok sedih kajen aya bapak-bapak jeung para pemuda anu sok mukaan TikTok kalahkah ningali buj sing tarik bu muka YouTube oke kalah ningali buj muka Facebook kalah ningali buj terus we segala rupa teh ningali buj naudzubillah himin mata ulah aneh lamun panon urang rada hese dipake maca Al-Qur'an jeung dipake maca buku-buku tentang agama bisa jadi panon urang teh loba teuing maksiat da ayeuna rek teu maksiat kumaha sabenerna mah lain salah-salah teuing lalaki betul Pak Bapak halo sabenerna mah lain salah-salah teuing lalaki setuju teu kadang-kadang awewe anu sok ngagaroda kudu nama kerjasama antara lalaki jeung awewe sok lalaki ayeuna erek berusaha semaksimal mungkin kumaha carana supaya pandanganana dijaga awewe oge make bajuna sing pararantes laras teu ya walaupun aduh Masya Allah coba ayeuna gara lamun dina angkot begitu sub kana angkot padahal sim kuring teh ti imah teh wudu heula salat duha heula aya sedekah jariah di jalan kenceleng masjid lu ngasupan rek 2000 rek 5000 rek 10000 kumaha aya recehna begitu naik kana angkot Masya Allah red kabelah katuhu dada mentok red kabelah kencak bujal red kabelah hareup pimping jeung cangcut kadeuleu kieu tah perlu tunggul kieu depikeun ka leumpang dia bisa nabrak tukang cen eta kitu rek ditingali geus puguh hukum naham cing tari rek ditingali geus puguh hukumna teu ditingali lebar ieu barang alus teh watak bingung akhirna teh pabeulit Ibu berbicara kaum milenial maka kaum milenial teh adalah lamun dirata-ratakeun berarti usia teh sekitar kisaran 25 tahunan lamun ayeuna klasifikasi usia teh aya nu disebut balita bawah umur 5 pagaweana dengan ceurik we jeung ceurik hayang ngising hayang modal hayang nyusu eta disebut balita nincak we ayeuna karena umur 10 tahun disebutna anak-anak ieu ge masih menyerupai kanu balita sagala rupa ceuringan bedana geus rada ngarti saeutik nincak deui ti usia 10 tahun terus nepikeun ka usia 17 disebut masa remaja ti remaja terus nincak deui ti 17 nepikeun ka 35 tahun disebut masa-masa pubertas bahkan geus nincak 40 tahun maka di dieu disebut masa kematangan berpikir cung di dieu nu umurna 40 tahun cung sabaraha tahun unggul atuh ya Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus janten Rasul teh dina yuswa 40 patak dina 40 tahun omat ibu saupamina urang geus nincak umur 40 tahun omat naon sababna sabab 40 tahun lamun urang teu gura-giru dengan rubah kana sikap lamun urang rek jadi jalma edan bakal jadi edan salawasna naudzubillahi min tapi lamun urang rek nincak dina soleh insyaallah soleh salawasna 40 tahun ya umur bisa menentukan maka ke kaum milenial mah ayeuna dina masa-masa mencari idealisme masa-masa naon cenah Bu
mencari idealisme. Lamun dina sakola kela cen hayang ka mana ieu sakola teh anu ngeunaheun terus dibanding-banding nyobaan hayang ka dieu terus dicoba dibanding-banding. Lamun dina pagawean keur usia milenial mah keur mencari idealisme, rek nyobaan jadi pagawe, rek nyobaan muka dagang sorangan, rek nyobaan wira swasta, rek nyobaan jadi pejabat, rek nyobaan jadi anggota dewan jika Pak Haji Ohan. Eta keur dina milenial, masa-masa mencari idealisme. Karena naon ieu teh aing cocokna. Maka kawanina teh kadang-kadang mangprang ari dina milenial mah. Teu mikirna teh teu dua kali. Beda jeung anu geus umur 40 tahun ieu mah asak jeujeunana. Alhamdulillah. Patak urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anu saupamina hadir dina wengi ayeuna punten dina siang ayeuna aya anu tos nincak yuswa 40 tahun tapi pagaweanana lamun salaki ngan ukur ka pamajikan teh ngan ukur nyarekan jeung nyarekan saha oka dua gaplok lamun aya kasalahan naon bae kasalahanana salaki teh nu jadi bulan-bulanan pamajikan naudzubillah min ya kitu deui saupamina aya awewe nu jadi pamajikan geus nincak kana 40 tahun gaweana teh ngan ukur ngangkrang ngalawan we kanu jadi salakina padahal geus nincak 40 tahun. Di saat 40 tahun lamun ayeuna pagawean kitu terus hareupeun mah jiga nu heueuh tapi tukangeun maceuh teu reureuh-reureuh. Lamun salaki keur eueuh diomongkeun aya nu kitu di dia. Halo kade 40 tahun urang balik deui kanu tadi kembali ke lab. Maka timbul pertanyaan kumaha atuh carana di era milenial hari ini supaya orang bisa mencontoh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina seluruh aspek kehidupan. Maka jawaban anak nomor kahiji adalah manajemen waktu heula. Dan cenah Bu, manajemen waktu al-waktu. Allah Subhanahu wa taala ngadauh dina Al-Qur'an surah Al-Asr, wal asri, demi waktu asar. Innal insana saestuna manusia lafi husrin, eta yakin aya dina karugian, illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Rugi kecuali jalma anu iman amal soleh jeung jalma-jalma anu silih wasiatan dina benar. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, semoga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum harapal tapi nya muda sebelum sehat, sebelum kaya, sebelum lapang, sebelum hidup, sebelum mati. Mau dek keprok kabeh atuh lah main aing mah.
Saur Kangjeng Nabi ibanin khomsan qobla khomsin. Kumaha carana supaya orang bisa mengisi dina era milenial ayeuna supaya terus bisa memperkokoh karena micontoh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina setiap kehidupan lindan ukur di masjid tapi kabehanana dina seluruh aspek kehidupan micontoh karena kehidupan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anu pertama kudu di manajer adalah waktu. Sok masa muda sebelum datang tua. Di dia aya nutus kolot mah panyakitna geus rupa-rupa. Meus-meus karasa incok leres, henteu incok nyeri sirah. Patak lamun begitu datang ayeuna anak berkunjung atau nu jadi kolot teh cik cenah pang mencetkeun bitis. Lamun teu mencet bitis pang mencetkeun cangkeng, lamun teu mencet cangkeng pang nyabutankeun huis. Aya nu kitu. Sok gunakeun masa muda saacan datang kolot. Tingali nu geus kolot mah masyaallah tong broning kitu Bu. Waos anu tadina rapihnya barang gayam sagara rupa oge di dahar tapi geus kolot mah masyaallah kadahar sukro dua siki ge hayo bolak-balik dina sumut sabab geus teu aya naonan. Matak masa muda urang pertanyaanna rek dipake naon coba urang ngacak ngeunteung begitu aya kaca urang teh ngeunteung red tingali beungeut urang sorangan tingali di luhur sausap rambut nepikeun ka handap sausap dampal tingali kabeh mimiti buuk nu tadina hideung ayeuna jadi kumaha. Kemudian red deui kana halis baheula mah halis teh indah teh ayeuna mah teu jauh beda jeung sapertikeun naon kitu tah rarasaan teh. Bahkan lain ngan ukur eta tingali kulit anu tadina heuras ayeuna mah jadi kumaha peot lempang anu tadina jagjag ayeuna mah jadi kumaha eta teh ku Allah aja dieling. Matak masa muda na ku urang pake semaksimal mungkin sing sahade-hade na ulah nepikeun ka kaduhung. Siap aya di dia kaula muda da ibu-ibu ya masih keneh ngora sok we kumaha carana pake berbakti kanu jadi indung bapak mumpung indung bapak aya keneh. Siap Bu? Siap? So, coba bayangkeun ayeuna mah teu sakedi indung bapak anu geus teu araya ngan ukur penyesalan dan penyesalan pedah baheula teu pernah berbuat baik percuma ayeuna urang bro di juru bro di panduk ngalayah di tengah imah ceuk paribasana si jabrik digigir si jamrong di kolong di wetan boga letnan jenderal di kidul boga petugas rabul segala aya loba hartana tapi manehna teu sempet berbakti teu sempet berbuat baik kalau jadi orang tua nu aya adalah tinggal penyesalan. Leres? Padahal kanya indung kalau jadi anak masya Allah kanya nu jadi bapak kanu jadi anak subhanallah boga daging sakeureut oge nepikeun ka di empet pajarkeun teh eukeur kumaha ayeuna anak kanu jadi kolot begitu rek mungahan rek asup kana bulan puasa boga anak 5 anak anu 5 ieu tiap urangna mencit hayam 2 wah rek mungahan berarti kan 2 kali 5 sabaraha 10 mere ka kolotna mere eta ge ka mana anu dibikeun ka mana naonana eta mah dibikeun ka si teh tungirna 2 kali 5 10 ngagunung eta tungir 10 siki mungahan rek bulan puasa begitu malam kahiji si emak loba teuing ngahakan tungir meureunna nepikeun ka mabok teu bisa salat tarawih. Naudzubillah ya men. Sok gunakeun sebaik mungkin bila perlu Bu ibu bila perlu ajak nu jadi orang tua ajak nu jadi indung kamana paros mak hoyong kamana
ari cek indung teh hayang ka emol teh geus di emol teh mah hayang naon mah hayang nyobaan naik kolecer naik korsel eta masih mah dibawa naik korsel ibu gek naik dina korsel kemudian korsel teh muir begitu tarik begitu beres naik korsel tuluy si mah teh turun geus turun teh ditanya di kudu jadi anakna mah hoyong naik naon deui ya meungpeung nuju di amol mah hoyong naik mobilan cek si emak hoyong naon atuh hoyong emam hoyong baso hoyong naon atuh mah sing jelas mah hayang utah sing oreng mabok ke naik korsel bo nah aja ya kusim kuring digigit dengar jelas tanya ke hayangna mak hayang naon pak hoyong naon ya meungpeung abdi kerja di anggota dewan meungpeung abdi kerja di kepala desa meungpeung abdi kerja di kepala dusun meungpeung abdi kerja di RW meungpeung abdi kerja di guru meungpeung abdi kerja di pejabat ketika indung bapak geus maot penyesalan naudzubillah min bila perlu hoyongan umrohkeun hoyongan hajikeun insya setuju mama hidup atuh tepuk tangan ke mama geuleuh aing kudu jadi anak kadang-kadang masya Allah lamun ku urang dipikir-pikir indung hiji boga anak 5 indung hiji bisa ngurusan anak 5 laras anak 5 cantang tuh bisa ngurusan lu jadi indung hiji waktu makna teh dititipkeun ku budakna nupang gedena teh nitipnya dititipkeun ka budak nupang gedena nitip si emak naon kitu ieu abdi cenah reka ondangan ti nupang gedena manehna ge aya kasibukan dititipkeun deui ka nu kadua kurunyung ka nu kadua ece naon nitip si emaknya ieu naon kitu ih abdi teh bagian ngajemput budak di sakola nu kadua dititipkeun deui ka nu katilu ieu cenah nitip si emak naon ieu ayeuna teh bagian arisan dititipkeun deui ka nu kao eta si emak nepikeun ka marepelan bu ibu nepikeun ka tega nyebutkeun sibuk nyebutkeun teu aya waktu padahal ayakna urang sadayana itu jasa nu jadi indung jeung nu jadi bapak laras mata sok gunakeun meungpeung aya ingat 5 perkara sebelum muda sebelum sehat sebelum kaya sebelum lapang sebelum hidup sebelum di saat indung geus maot mah masya Allah dikubur tah ngababengkang urangan ukur bisa cerik ramisa masya Allah lamun kurang di pikiran di tapak kurang bu ibu ketika geus maot imahna ditinggalkeun ku si emak digantian ku ukuran 2 ka 3 kuburan ngaranna baju anu sok biasa dipake ku si emak baju kabaya terus kemudian baju gamis anu menang pamere ti anak-anak nu sok biasa dipake geus maot mah digantian ku boe bahkan lain ngan ukur eta sabuk beubeur nu sok biasa dipake ku si emak da sampingna sok merosot wae digantian angke mah ku bebekan tina boe bantal anu empuk nu pamere anak panggedena ditinggalkeun engke mah bakal digantian ku bulu dan tanah dijajarkeun sapanjang awak kasur anu empuk anu menang pamere budak pangbungsuna ditinggalkeun bakal digantian ku amparan tina taneuh maut innalillahi wa inna ilaihi so geus maot mah urang teh penyesalan ari geus marawat jiga nu heueuh careuri emak begitu cepat engkau meninggalkan aku
begitu malam Jumat peting-peting ceri ngahing-hing emak jika tuh Gusti Abdi hoyong tepang sakedap wajeng emak abdi teh sono kanu jadi emak walaupun diijabah ku Gusti kurujung teh tinu poe ayo naon wah ini kira-kira ibu gitu asa moalnya aya naon nak dikubur patak sim kuring bersyukur kene ya jadi orang kampung di kampung mah kuburan teh masih kene nganggo tanah wakaf leres gitu kuburan teh tanah wakaf di kampung mah coba ayeuna di kota mah segala rupa geus meuli bahkan di klaster-klaster maka kuburan di kota mah kurang-kurang natun tu boga duit mariweuh hargana oge mahal di urang mah nu maot teu aya biayaan maot dikubur di tanah wakaf anu dikelola ku desa alhamdulillah matak sok ibu geura marawat ayeuna mungkin gratis di kota mah mahal geus di kelas-kelas komo lamun jalma anu miskin kan untung nate henteu ari nepikeun ka di kelas-kelas nepikeun ka dihargakeun masukan aya misalkan oh ieu mah anu beunghar kuburanana jero oh ieu mah anu miskin ieu kuburanana misalkan ngan setengahna oh ieu mah miskin wios mangga ngan begitu dikubur saeutik kuburanana sukuna nolol tapi henteu alhamdulillah yuk mumpung nu jadi indung masih keneh nah cukup demikian kadinya gunakeun deui ieu waktu salaki ka pamajikan sing hade mumpung urang masih keneh dibere sehat can datang gering mumpung urang masih keneh dibere lapang can sempit mumpung dibere aya keneh dunya mumpung dunya ieu can eueuh mumpung urang hirup keneh saacan maot ari guru anyar kawin mah kadang urang jiga nu heueuh begitu der kawin karek sabulan 2 bulan 3 bulan kanceuk ibu nyebut lagi ka salaki terima kasih sayangku suamiku menikah dengan engkau merubah segalanya menjadi indah pret sim kuring teh da meureunnan pedah anyar keneh kawin jadi aya pengantin anyar tapi manakala kawin geus belasan tahun anakna geus love kawinna geus lil di saat eta kabutuh datang naruntutan anak geus loba budak nu panggedena butuh duit keur biaya sakola jeung kuliah ditambah budak anu kadua butuh duit keur ka rumah sakit da pagaweana teh ngan gering jeung gering budak anu katilu teu ari kudu biaya mah ngan musingkeun we ceurik jeung ceurik hayang ngising ceurik hayang modal teu modal teh ngising teh segar rupa teh ceurik we sehingga nu jadi pamajikan mulai didinya gering hate alias stres ditambah deui ku pagawean pamajikan ku pagawean sapopoe anu teu aya tungtungna anu teu aya beresna Masya Allah imah barala baju naramlu wadah pasoreng terah bahkan teu cukup eta salaki anu jadi tumpuan hirup biasana lamun balik digawe teh ieu nu jadi salaki sok ngilu heula mantuan ka pamajikan kadang ngilu mantuan mangmandiankeun budak kadang ngilu mantuan mangumahankeun wadah jeung sajabana ayeuna mah kadang salaki teh geus beda ayeuna mah geus resep kaluar geus remen ulin kaluar teu betah diim jeung aneh ya salaki biasana tara make minyak seungit lamun keluar ayeuna mah ngadak-ngadak make minyak seungit kalakuan ge rada gumaset cokot minyak seungit semprotkeun kana kelek anu katuhu semprotkeun deui kana kelek anu kenca semprotkeun deui ka handap akhirna kumaha bu nu jadi pamajikan jadi gering pikir kunaon ieu salaki aing cenah gadak-gadak gumaset bubuk biasa tara make minyak rambut ayeuna mah di minyak rambut mun minyak rambut na beak minyak jalan tah jalan ieu kunaon salaki aing matak pamajikan kan ukur bisa ngahuleng bari nyanyi
biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Saya cemburu, saya curiga, takutnya ada main di solalilali. Asik. Solalilali. Jeng 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 jeng. Aduh, ampun. Bu, ibu, belum kering air mata sang istri, belum kering keringat sang istri, ditambah dari salah kita lain kan ukur tebetah diim. Tapi lamun keur di luar ieu salah kita tara nyimpen duit. Leuheung nu jadi pamajikan teh mun salaki keur di luar tapi di imah aya duit. Ieu mah salaki pamaji salak duit oge matak nu jadi pamajikan jadi Masya Allah akhirnya teh bari ngalamun ya. Ngalamun cek pamajikan teh ieu kunaon cenah aing teh jadi kieu can ge beres ngalamun kurunjung datang di anu nagih mangrupa-rupa tagihan dimulai tagihan listrik, tagihan cai, tagihan bank sila, tagihan koperasi, kurunjung deui tagihan leasing. Mata beda lamun motorna anu kontan begitu di starter teh soranna cash. Alhamdulillah. Tapi lamun motor anu cicilan kene katinggalina tina knalpot begitu digas setoran. Wo, ibu stres menjadi pamajikan. Belum kering air mata dan keringat menjadi pamajikan, lain dan ukur eueuh duit di imah, tapi salaki ge eueuh di imah. Ngahulang dina janela, ya Allah ya Karim. Cenah cek ajengan hidup teh berputar, nah geningan aing teu muih-muih. Sakieu we jeung kieu jeung kieu. Osok kitu tara. Osok kitu teh. Paingan aya pantuna pacilingan cairna seep. Aya keongan jeung aya jamur. Paingan salaki aing gumasep kapeng-peongan ku janda di bawah umur. Naudzubillah men. Summa na'udzubillah. Bios lamun salaki ibu nikah deui. Bu. Ibu. Bios mun salaki ibu nikah deui. Dia kusim kuring diwartoskeun sakali deui nya, di tiap momen kusim kuring sok didugikeun. Nu meunang kawin mah ngan ukur 4 ku jaman ayeuna. Nu meunang poligami ngan ukur sabaraha cenah? 4. Hiji pejabat. Anggota dewan itunya para pejabat unggul terus. Non sabab bisa adil ku haku jabatanana. Nomor kedua agnia bisa adil ku hartana nu beunghar. Nomor katilu adalah ulama, tah ketua MUI nya. Ulama bisa adil ku ilmu. Nah, nomor kaopatna nu gelo. Matak semkuring rek naros ka ibu-ibu waler sing kompak cik bu ari salaki ibu pejabat lain sing barik salaki ibu pejabat lain ari salaki ibu nu beunghar lain ari salaki ibu ulama lain kari-kari salaki ibu hayang nyandung sedengkeun salaki ibu pejabat lain nu beunghar lain ulama lain berarti salaki ibu teh berarti ada matak lamun ibu boga pamajikan boga salaki hayang nyandung matak tanya ya ku ibu lain eling tuh ari salaki ibu pejabat lain ta eta ari kieu tinggal tanya ku ari bapak pejabat sanes lain mah ari bapak nu beunghar lain kana aya lagi da harga nganyuk wae di warung. Ari bapak ulama boro-boro ulama baheula ngaji nage teu tamat. Kunaon lu hayang nyandung hayang we berarti nu gelo gitu.
Bu, Ibu, kembali ke laptop. Wih, ini kan tadi. Jadi waktu yuk, manajemen waktu. Itu jam berapa? Jam 11. Waktu ulah nepikeun ka ieu waktu ku urang disia-siakeun. Nomor kedua, ibu bapak sadayana sajabe ti urang ngamanage kana waktu. Nomor kedua, tuntun ilmu. Maka alhamdulillah di beberapa desa aya nama perantos terbukanya tina dana ADD tina DDT sanes mung ukur kanggo fisik hungkul tapi aya anu sok dianggo pemberdayaan. Laras Paku? Aya pemberdayaan, aya pelatihan naon, pelatihan menanam naon gitunya, aya pelatihan memasak jeung sajabana eta teh ilmu. Sabab para pemuda jeung para pemudi yang hari ini aya di lembur urang eta nu bakal ngagantikeun urang ke jaga, eta nu bakal ngagantikeun kepala desa, eta nu bakal ngagantikeun para ulama, eta nu ngagantikeun para pejabat. Lamun eta nanti disiapkeun teu dibina sedemikian hingga maka naudzubillah lamun ketika jadi pejabat nu dipikeurkeun teh lain rakyat tapi ngukur pribadi, naudzubillah ya bet. Tapi ketika ayeuna dididik ku urang ti leutik urusan agamana, urusan ekonomina, pemberdayaanana, maka insya Allah ia bakal cikal di saat jadi guru maka jadi guru anu bener, di saat jadi pejabat anu bener, jadi pengusaha oge pengusaha anu bener. Maka syukur alhamdulillahnya diaruruskeun urang teh ku kepala desa, alhamdulillah urang teh sing taat ka pamimpin, sing taat ka pamarentah. Lamun di lemur ieu Pakuwu aya nu teu nurut kana instruksi Pakuwu fal yakhruj min tahti sama, sina keluar sina pindah di desa ieu. Setuju? Gitu. Saking-sakingna kudu taat. Lamun teu mentaati pamarentah jeung ulama terus urang rek naati saha? Hadirin ibu bapak sadayana nu sim kuring diberi hormat. Eta nomor kahiji. Kemudian nomor kedua, tuntut ilmu anu bieu teh nya. Tuntut ilmu dunia siar. Nu dimaksud ku sim kuring ulah nepikeun ka ayeuna urang jadi jalma bodoh. Bu, Ibu, sim kuring kamari di tahun 2003 teh ngiring hajian janten petugas kloter pembimbing ibadah haji di provinsi Jawa Barat. Singkat cerita, begitu di Arab simkuring papanggih jeung orang Arab budak laleutik kira-kira umur 5 tahun. Dan Masya Allah bu, budak leutik umur 5 tahun bayangkeun ku ibu da pinter eta bahasa Arab. So bawa budak urang umur 5 tahun bujung-bujung 5 tahun anu geus remaja anu geus dewasa diajak ngomong bahasa Arab cantang tuh bisa. Masya Allah. Jadi maksud musim kuring jadi nu ngaran ilmu mah siapa cepat dia dapat. Jadi paheula-heula sanajan ayeuna umurna geus kolot tapi teu daek nuntut ilmu, teu daek maca buku, teu daek ngupingkeun naon we nasihat-nasihat erek urusan agama, erek urusan umum. Sanajan geus kolot tapi teu daek maka bakal eleh ku budak ngora, eleh ku kaum milenial anu rajin macana, anu rajin nuntut ilmuna. Alhamdulillah. Mata ayeuna sok ibu jeung bapak ulah nepikeun ka eureun nuntut ilmu. Lain lamun geus meunang ilmu, ieu ilmu teh ulah diheum-heum bae, tapi ieu ilmu teh guat ku urang ditransferkeun deui, diamalkeun khususna keur diri sorangan, umumna keur batur. Upamina dina ilmu agama ku urang dipake. Percuma ayeuna urang nuntut ilmu tapi ku urang teu dipake. Akhirna teh kalagah jadi korban pinjol. Halo, aya di dia korban pinjol. Hari pinjol teh pinjaman online. Lamun minjem online 5 juta lamun teu mayar teh wah nepikeun ka di teleponan kabeh nu aya dina kontakna naudzubillah hebe. Tah ieu kudu jadi solusi ieu Pak Kubu.
kumaha carana masyarakat teh ulah nepikeun ka terjerat dina pinjol mata kitu ge berarti SDM na sakitu-kituna teu bisa mampu berpikir besar dalam menghadapi kehidupan sapopoe karena jadi antarana hese urusan ekonomi hese urusan duit kan sakedik deui nya lamun ibu ayeuna hese masalah duit keun teu nanaon syukuri alhamdulillah ibu angkat ke pasar batikna teu pati gede alhamdulillah nu penting halal bapak angkat ke kebon menang duit tina ladang kebon dijual ke bandar teu pati gede tapi nu penting halal alhamdulillah anu dagang cilok anu dagang baso di dieu para tukang dagang hungkul sok sanajan penghasilan teu pati gede tapi halal alhamdulillah demi Allah bu nu penting nama halal naon sababna ieu pendapatan sanajan leutik demi Allah leuwih mulia dibandingkeun jeung para pejabat anu penghasilanna gede tapi korupsi dina kahirupan sapopoena. Beres entah eta mah dibatur urang dieu mah insyaallah pejabat na oge saroleh alhamdulillah ciri solehna ieu hadir dia di pengajian bapakuna aya nya kepala dusunna aya ketua RW na aya RT na aya kepala ketua bahkan dewan na oge aya alhamdulillah berarti saroleh insya Allah hadiniyah al-fatihah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aku tuh iya kan setengah dinas. Suruh tidak. Nah, hadirin ibu bapak sadayana kembali ke nomor katilu waktu di manage nomor kedua tuntut ilmu naon bae ilmu terus pokoknya menggali kemudian nomor katilu terakhir amal rekumaha urang rek ngarti kana akhlak rasul rekumaha ngarti urang kana naon rek dicontoh nu aya di rasul lamun ku urang teu digali heuh eta teh ilmu teh ngan geus hasil amal tuluy di kumaha cenah amalkeun ayeuna lamun diamalkeun insyaallah eta ilmu teh disebut ilmu anu manfaat eta lah nu paling penting nama harapan simkuring mudah-mudahan generasi milenial hari ini menjadi generasi yang terus mencontoh akhlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saupamina aya nu ditakdirkeun jadi pejabat, semoga jadi pejabat seperti jadi pejabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah khalifah. Lamun aya anu ditakdirkeun jadi petani, mudah-mudahan jadi petani sebagaimana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau oge pernah menjadi pengembala. Saupamina aya anu ditakdirkeun janten guru, maka jadilah guru seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau oge plus seorang guru. Jadi profesi naon baik, jadi jabatan naon baik, naon atuh anu ku Rasul teu dilakukeun. Rasul mah setiap aspek kehidupan ge ngalakukeun eta. Jadi mudah-mudahan nu tilu ieu hiji waktu sok sing bener ngamanajena, nomor kadua ilmu terus gali, nomor terakhir katilu amal kartos Nabi etalah nu tiasa ku simkuring didugikeun atur nuhun kasadayana. Mung terakhir ti simkuring ngeda hapunten wabil khusus bilih aya cariosan simkuring anu ngabentur kana kolbu ibu-ibu ngabentar oge kana manah bapak-bapak mangpeng kana hati para saderek sadayana mugia tiasa jembar lautan hampura kersa ngapunten ka simkuring manawi. Alhamdulillah da simkuring mah jalmi biasa kesempurnaan mung milik Allah subhanahu wa ta'ala. Simkuring majalmi biasa lamun saur sepuh
manusia mah tungkulna oge tempat kaluluputan, tanggahna oge tempat kalelepatan. Semenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isuk eta ngaranna manusia. Muncul bahasa agama al insan mahalul khoto wan nisyan, tempat tak salah jeung poho. Sumkuring hoyong nguping saur manuk ti sadayana supados teu janten hijab kanggo simkuring kenging ridona Allah. Cing kinten-kinten kersa ngahapunten ka simkuring. Alhamdulillahirabbil alamin. Saupamina ngahapunten simkuring oge sami, saupamina aya kalepatan ti ibu atanapi ti bapak sadayana, tangtos simkuring ngahapunten caang bulan 14 jalan gede Sasapuan. Sakitu nu tiasa ku simkuring didugikeun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.